pada nu hiburan telen dewek wae akang ilai ge ayang beureung ngehibur. Cik wah ai akang ilai mah kudu make lagu geura ucu. Dipancing ya. Heeh, dipancing make lagu geura. Gara-gara lagu ini. Cik menta lagu Wangsit Siliwangi wah ucu. Lagu bersejarah tau. Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kamari teh arangkat ka Mekah jadi haji. Der panayagan mepeuting ieu jadi anjing. Aingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughaladhah. Ku najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi najisna sungut anjing melalui najis di batan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Hah? Islam. Bener Islam. Bener. Al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblok sia. Ai akang nyeri hate kunaon atuh? Kunaon? Kunaon nanya ieu. Kunaon teu gablek rumasya sia hirup teh. Ai bapa aing di kenangan si Dewala di kenangan ai datang aing di keplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tempat usia. Keur mah beureum tidak dina. Cida-cida teuing
Bapak ini kenangan ai ini keplos pang pangling rumah kating tuh geblos. Ulah naon ngawaku naon sia ka aing. Kang, Heuy, air rumah sama akang ieu teh ke rumah sakang hampuranya. Ieu teh ke kiki teh ngendang beteknya. Lamun akang rumah sakit itu tadi kedangan hampura we Kang atuna. dume hampura benang dipentah der kasalahan dijieun-jieun. Ieu mah batur. Mun minta lagu saha ieu teh? Minta laguna Hah? Bapak mana? Bapak akang itu tuh. Saha? Bapak itu teh pangker akang itu. Bapak Semar kabina-bina teuing. Sia make digugu atuh. Da mulut lagu atuh dawang si Siliwangi naon teh. Saha nu menurut lagu teh? Bapak Semar, Bapak Akang, tuang sama bapakmu. Make digugu sia mah. Nah, kolot teh. Saha kolot? Ya kolot. Nyeh, lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen. Kelakuan teh. Manusia percobaan. Percobaan kumaha Kang Pamali. Eta teh Semar teh manusia percobaan. Satria baja item teh eta. Aduh. Leungit bajana tinggal itemna. Waduh, ieu mah kabina ieu. Bina-bina teuing sia teh. Meneueun nu ngalarti si goblok teh. Doraka ka kolot. Nyeh, Semar doraka kaing. Lamun Semar hayang senang hirupna kumah dampa suku aing teh tuluy inum. Jadi panjang. Sugana nepi ka TBC. Sika rieu beukang ulah kitu hayang kawalat doraka gawang kitu teh. Pamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh. Kabina teuing. Kokoh kabina kumaha atuh teh. Atuh mah di pujung. Naon Semar beungeut bodas awak hideung. Ada kitu atuh logatna atuh. Batur mah melak sereh teh hektaran, melak sereh teh paling saeutik 10 tumak. Dar bapak aing mah melak sereh dina sirah. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna. Dibalik teh. Total dibalikna ge. Geus malik-malikeun akidah si goblok. Bahaya. Naon? Awak bocitreuk jiga entok jaluna. Aduh. Awak hideung beungeut bodas pinguin lain. Kade ulah hareup teuing teh Kang. Sabab dina Kanyahoan ayeuna mah sia. Ngomong. Teruskeun sok. Lanjutkeun. teraskeun jang. Tah kitu. Nah, teraskeun mun mah eta kumaha? Teraskeun. Sok. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, urang teh penting ngahormat kanu jadi kolot. Lain kitu lain, tadi mah lain kitu lain. Sabab inung tungu rahayu bapak tangka darajat. Lain kitu tadi mah lain. Inung tung saha teh si goblok teh aneh. Saha Kang teh? Ada lain kitu tadi nage. Sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang ridho hampura inung jeung bapanya Tadi penyepen. mantok kitu. Tuh sarua. Pek lawan tak si goblok. Aing teh ngomong teh jeung